lebih iraha dibayarna ya teh. Nya nu matak perlu diheulakeun duit teh kitu tah. Da aya dari wahan ge mah boro aing kana mayar. Kalah ditampili aing atuh. Tong maka dikawinkeun guru mah can mayar. Aduh mang kaning memeh ka dieu teh aing teh nganyuk hayam. Kaulan. Tobat teuing Gusti bieuna cekeng Ciraja mah bakal leuwih. Ari tahu. Nya we geuning leuwih teh leuwih nyeri. Ai parantos kitu mah. Bade ngawakilkeun wae ka. Ya kawinkeun buru-buru aing teh aya ngomong. Sok atuh ka dieu geulis. Sok pindah ka hareup. Asa jingga. Jae. Mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu. Tah kitu. Kumaha geus kieu? Antos sakedap. Mangga bade dituntun ku abdi tapi bade nyalira sok tuntun. Tuntun ka itu. Kaula salaku raja, kula salaku raja nagara Giriretna, Prabu dupi kakasih teh saha aing. Piraku sia teh apa ka raja sorangan? Kana kamurka, heuh sumuhun. Kaula Prabu kana kamurka. Salaku ramana putri, ya. Ya saurkeun. Kaula salaku raja kana kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih. Ayeuna dinten ieu bade ngalihkeun minlahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan. Pokona mah kawin. Nah ieu raja teh bedegong. Nyaeta Wirginingsih ka Astajingga bin Semar Pokpot tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putrina Prabu kana kamurka Raja Nagara Giriretna. Syah mas kawin goblok kalayan mas kawin dateng ka bantuna naon. Menenge celok di dia tuh. Coba cacan teu sah. Kawin diajuk itu. Tapi kalau gagal kira kawin ieu. Atuh. Poho deui aing na meureunnya teh. Sepo Nyai Neng kaula nun. Bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha. Sing gede ji. Mentan negara mentang mas picing kemarin sing itu jembatan. Aya bahan batal ya kawin jeuh dek. Maklum akang mah geus heubeul teu kawin jadi poho deui Kang. Kaula teh pas kawin nama anu jodoh moal tiasa pegat deui ka nyaah ka deudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula. Eta mas kawinna ieu wah cilaka. Wah bahaya. Mangga ini mah urang sakeun ya. Labi teuing ieu. Dala lapar sada nu ngantosan mah tuh. Oh tang tol. Mulai serah terima heula gitu. Bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat alat silat. Alat salat mun. Heuh poho deuna. Nah, aya leuwih pohoan teh euy. Kaula ngawinkeun Wirginingsih ka Astajingga bin Semar kalayan mas kawin kanyaah ka deudeuh ka cinta kaula kanyaahna ieu si Cepot ka anak kaula. Pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putra teges Prabu kana kamurka kalayan mas kawin kanyaah ka deudeuh ka ulas ka asih anu moal pegat deui. Sah. Mana? Sah. Naon? Dengan Nyi Isyah cenah. Sah. Aduh, ama. Mangga geura munjungan ka tuang rama Nyai. Munjungan parantos sereng sewe cindak nama lah. Iya. Keuneng kepaneuring ngajejek nog mah. Nya ku Suma Ageung dina upacara adat mah.
namun si cepot mulai ngajejek waduk nya tidak naon atau jejak ya putra dinanggoning rumah tangga teh doana macing runtut raut wah ya geus sok cepot munyungan geus teu kudu wah abdi parantos kawin ye empek duduakeun cepot cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah goblok isna kuaslin ka putra we wah doana didoakeun ku anu aduh bagja teuing kaula nu taku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa branyai bebek beber layar bebek maksud teh beber layar tarik jangkar tarik tama iya tong rusuh teuing atuh be tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga muga-muga dina sajroning rumah tangga teh ulah ropoh ulah ripuh anggur sing repeh rapi runtut raus sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mudarat jadi salah ayeuna cenah diserahkeun deui tah ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina muda abdi mah teu tada kumaha salakina eta mah sakpot ku aing dibekalan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing jadi randa beng serat meureun ieu sae kang kumaha atuh parantos kejadina beungeun aduh teu acan naon-naon teu acan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui teung teuingeun nyai tengkang hoyong bulan rayagung heula bulan madu eta jadi nurun ngabodorna mah ka aing tapi rada nyarinya bener cana naon ke geus klop eta geus klop aya rada gelo nu sarua hayang make jeung hayang bulan alaeun we kieu abdi salaku salakina ieu pun bojo jen ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo benar patina huripna hirupna tilahirna nugi ka batina buukna salamar getihna satetes amekan sarami kaluar nyawa naon paribasana kaluar nyawa tina raga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta-cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos lengse abdi teh parantos kabale nyungcung tah ayeuna abdi salaku salakina bade naroskeun dupi ieu teh leres tuang putra benar tadi sateu asana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon gadis saha anu tanggal waler aing bapana upami parantos wawancara oge nya salakina tah abdi bade tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo bukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha nu wani ngaganggu kana wujudna atawa kana katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal ngaya tindakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu kana ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ancur lebur papan kari tulis tayina bilih panasaran dayina mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu neng hayu keluar loh kurang ajar bangsat aya tewak waduh wah hor ai lebe iraha dibayarna ieu teh nya nu matak perlu diheulakeun duit teh kitu tah da aya dari wahan ge mah borora ingat kana mayar kalah ditampili aing atuh tong maka dikawinkeun kudu mah can mayar aduh mang kaning memeh ka dieu teh aing teh nganyuk hayam kaulan tobat teuing Gusti bieuna cekeng Ciraja mah bakal leuwih
nyawe geuning leuwih ti leuwih nyeri gila kae